Rimutawusin jeung haram manuk merak manuk tawus tewa wa tairun fitabihi alifa wa bizahwi bin nafsihi wal khulaya wal khuyala wan ijabi biraisi ijiman kanu perwatakan manehana nama apik lempang nage hayang di darat bae embung dinu becek-becek sebab manuk merak mah rasa pamer wal khulaya jeung edeg wali jabiraisi jeung manehana mah boga kebanggaan buluna asal aya jelema bae ngajerebebeng asal aya jelema ngajerebebeng da nu kitu ngaranna ayam rak nembongkeun kahebatan pribadina bungkus teh dikit asal aya jelema kajen teuing loba jelema panas make jas bae eta merak nu kos kitu jadi boga bulu teh ditembong-tembongkeun boga motor hiji bae ge maninggeus jelema nyaho kabeh lantaran dipumar dipamer ilmu ngan boga amil jurumiyah bae ge nyieun pangklet menerima ceramah 24 jam online ilmu da saeutik eta garana nu kos itu merak nembongkeun bulu jelema lamun nembongkeun bulu bae mah jauh kana ka sorga sebab ujub jeung riaya di manehanana nu mentak dipake anekdot ku para aulia Allah terutama Imam Jalaluddin Rumi ieu burung merak cek manuk merak teh aya hirup kikieuan bae saumurna berarti aya dina rugi batur mah bisa ngapa ka mana-mana aing mah ieu dihandap bae maka manuk merak kuari cicing di jero bahkan buluna dicabutan ku manehanana bulu menta dicabutan ka babaturan naon tuh aya merak cabutan buluna gundil jadi kuari bah geus gundil eueuh nu kudu dipamerkeun geus kulantaran cicing bae atuh nu dipamerkeun mah akhirna cicing di tempatna eta manuk pada ngalayat nu sejenna lantaran merak teu pernah keluar di berbagai hutan-hutan jeung daerah lain bangsa manuk bae bangsa orai, bangsa bangkong, bangsa segala rupa ge ieu urang kaleungitan merak anu biasana pamer bae nama di jalan, pamer bae di tempat-tempat anu terbuka. Tapi ayeuna mah eueuh ka mana merak eta teh kacaritakeun nyana keur lockdown. Dilalayan. Masya Allah. Orenganan jelema ge kitu di mana loba pamer mah atuh jelema teh di dinya sumber ria jeung ujubna bulu teh dipamer-pamerkeun boga dalil hiji ge pake muludan pake neangan berkat pohara komo aju daftar yang jadi mui kabla itu dah manggis tanya halal haram naik di partai make dalil
Golkar ge baheulakan didalilan ku kiai teh lantaran nomor kahiji petilu nomor katiluna eta adalah PDI lu di tengahna Golkar pakai dalil khairul umur ausatuha pang bagusna perkara ieu adalah nu tengah awewe ge nu paling dipake ka resep tengahna ngadalil teh kiai Golkar goblok mantak hancur-hancuran kiai Golkar salah masangkeun dalil terus saya datang ke ayeuna ge ajur jelema nu nutur partai ajur remek inting-intingan rarang sadar atus di sia nu ngomong aing mah teu ngomong teu naon hayam merak kabelah dieuna eta hayam merak teh cicing bae tepi di lalayat boga kaistimewaan tadi nama ngabanggakeun bulu teu pernah berpikir ka kaler ka kidul ayeuna mah barang eueuh nu dibanggakeun osok nempok ka luhur itu panon poe tadina teu pernah neuleuh panon poe penting nempok ka luhur itu cahaya bulan Masya Allah kabelah dieuna sararopaan hewan-hewan anu sejenna tengah hormat ai baheula mah isin ku merak teh isin teh ku gindingna isin ku buluna sieun ku gindingna sieun ku buluna tapi ayeuna mah deudeuh hayam merak teh geus teu boga bulu nu dibanggakeun tapi an dia teu pernah ngomong teu pernah nanaon nu sejen teh masyaallah akhirna mah ngahormat ka hayam merak kabelah dieuna hayam merak pusing loba nu ngalayat loba nu daratang cak hayam merak eueuh kebanggaan di diri aing tapi jelema dararatang bae pindah tempat ka nu leuwih sunyi ditareangan ku bangsana sageusna kapanggih deui dijieun satu kasepuhan ieu lah hayam merak eta jadi contoh kemudian jelema teh terjelan bae eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu lamun nembongkeun bulu mangan sakikituna bae mending mun asli komo lamun teu asli nah ketika geus menginstalasi diri cicing lockdown iya cicing mantep iya ya lockdown teh sebenarnya mah jang ahli tasawuf mah atuh geus teu aneh Ih, pemerintah ngayakeun lockdown tinggalin zaman sia kami mah geus tibaheula lockdown cicing di ieu mah biasana nyekel tasbih hiji dua ayo tah kitu jadi dicoba kurang tanpa aya perintah ti pemerintah urang ngalockdown sorangan cabutan bulu urang salah pengertian endahannya nanya butan bulu jembut ya ngajina bari nundutan kan kana cak kiai ge cabutan cenah bulu kelek onam rada merenah ieu nu handap mending lamun lalaki mun awewe aduh Masya Allah oke pamajikan Haji Pendi ka Mang Haji Pendi tadi ngaji ditanya nyabutan bulu nyana ngadangkak we pang nyabutankeun ka Haji Pendi teh oke deh aduh aing cek Haji Pendi dibere pagawean nu kieu ieu mah gajian dah iyalah manuk merak contoh seperti manuk merak mengisolasi diri lockdown jadi diagungkeun dimuliakeun santri ge lamun geus boga ilmu aja teu terjelan sakikituna bae tapi kudu ngalockdown sorangan cicing urang pukul boga saung sorangan
ulah campur jeung jelema tujuanana lain menghindar ti pamajikan besi ente ieu cenah di dieu bae betah-betah emang kunaon balik di hareudang teu kaji tah pokos kitu teu kaji aya di Banten aya orang Banten aya adu cicing di leuweung barang selidik-selidik ja sok ka imah kula orenganan eta kabur ti pamajikanana nu kolotna ngocomang bae nu ngorana loba tuntutan akhirnya ya eta urang Banten mah bener serius ya serius ya oh cek ulah teh sugan teh uzlah orenganan teh nyingkir teh pokos nah iyalah belajar coba urang ngaleungitkeun bulu-bulu nu aya di diri urang diperintah urang semoga ilmu teh ulah dipamer-pameran sok dipamer-pamer mata masa kikituna bae model nyen pamflet nomor kaduana modal ngayang-ngayakeun pasaran eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu kolot baheula mah tersebut teh kitu tapi kuari mah loba dalil kan ilmiah mengejar kumaha bae eta mah ngan sakikituna baheula mah bener-bener mengisolasi diri nyepi penting hese ngamanggihan kiai anu ti penting mal kapangi kuari mah di jam sabaraha bae kapangi bahkan menerima jam berapa saja konsul loh daun gitu garanna teh online eta kos kitu teh kiai teh sebalah bae kapagi jeung kiai etalah nyarana keur jabutan bulu dekayang nyaho ka jati diri urang teh bulu teh kudu dipiceunan heula satungtung urang can ngarti encan paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarak ibadah zahir unggul encan boga kanikmatan diparenda ku Kangjeng Nabi teh salat salat we puasa puasa we maca Quran maca Quran we lantaran urang can ngarti ka jati diri urang lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapanggih jeung pangeran jadi hayang kapanggih jeung pangeran teh aya di diri urang sebab jeung Kangjeng Nabi man aropa nafsa roba bulu cabutan heula ulah aya kebanggaan di diri urang bangga ku ilmu hijab bangga ku gagah hijab bangga ku turunan hijab bangga homo tamah model bangga ku balok panggul ku sia balok kita ke hijab juga sih cabutan teh kebanggaan eta teh karak ngarti ka diri sorangan ngarti ka sejatina diri lamun geus ngarti ka sejatina diri urang ngobrol teh geus lain jeung jelema tapi jeung nurani engke ge aya bahasa-bahasa anu timbul sorangan ti Gusti Allah ka urang nyieun ngeunaheun ibadah nikmat ibadah nu mantak diuk bae sapeuting tapi nikmat ya Allah gitulah ibadah kabelah dituda engke dibere ku Allah sen-sen tanda-tanda rambu-rambu ieu hejo ieu koneng ieu merah geus lamun geus dibere rambu-rambu kos kitu geus nikmat hirup teh da ieu lah miceunan bulu ya tuh ya teh hese teh kos gitu teh ini lain carita pice dan bulu-bulu ulah anu dibanggakeun mungkin nama kaditu awak urang mereka kapopohokeun sebab urang keur ka Maha Agung
Ieu contoh hayam merak. Di hayam merak teh hayam anu panghebatna jeung pangginingna, pangapikna, pangilena sadunia moal aya anu ngabogaan warna-warna bulu kos hayam merak moal aya. Aju di luhurna ge aya kesempurnaan deui, aya kukuncungan nu mantak aya bahasa, aya beraku kuncungan untuk melengkapi. Eueuh cacat di hayam merak. Ketika teu dicabutan buluna moal nyaho ka panon poe, moal nyaho ka bulan sebab ngajere bebengkeun bebulu. Tapi ketika dicabutan nyaho horeng panon poe teh aya nu nyaangan jagat, meureun aya nu nyieunna teh panon poe teh. Tuh kan penting ningali bulan indah amat caangna bulan teh. Meureunnan teu sacaang-caangna teh aya nu nyieun caang kapanggih tah hayam merak saenggeusna eueuh buluan henteu ngalirik ka bulu, teu ngalirik ka sisi ka gigir. Nu ditingali teh ieu alam teh ciptaan saha? Masya Allah. Datangkeun gara urang kadinya. Nu manteg lamun urang dagang atawa usaha aju boga rasa bahwa ieu hasil teh hasil urang. Urang dagang aju untung boga rasa ieu teh kauntungan teh nang urang bakal pelit. Kajen kuku make sebab rasa nang urang. Urang tani sanggeusna dikelola ku urang pertanian bagus, dijual ku urang teh jadilah duit sababaraton. Ieu teh hasil jerih payah urang, asa nang urang bakal pelit. Tapi lamun urang dagang kemudian urang untung, cek urang teh ieu untung teh ti Allah, asal gereh ti Allah, digerakkeun awak aing ku Allah, dibere untung ge ku Allah. Berarti teh di aku ieu teh nu Allah. Aya bangunan masjid kadinyakeun, aya bangunan majelis kadinyakeun, aya fakir miskin bikeun. Mun ditanya, oh dibikeunan, ih tidak ge ti Allah, Allah mah masugi ke dibere deui ku Allah. Jalain nang aing nang Allah. Allah masugi bikeun ka batur janu Allah ieu. Engke ge Allah mere deui. Keur ngaji mah bener. Iya. Bener. Giliran bae apruk-apruk kana ngandana haol. 100 eta boga rasa nu urang. Boga rasa nu Allah. Asal ge ti Allah. Yes. Saya di kantong. Bener ya, emang duit tadi lagi ti Allah. Aing mah lewat leungeun aing hungkul, wari dek haol, beakeun kabeh 10.000. Wadai. Aduh, masya Allah. Balik ngabonceng ka babaturan, pan ngabonceng. Emang teu naik angkot, henteu. Emang kunaon? Beakeun ku aing kabeh pake jang haol. Bara duit 10.000. Cek naik motor teh goblok jabat. Tah, iyalah urang ieu keur cari contoh hungkul. Keur contoh hungkulna ieu urang perasaan. Perasaan tah leungitkeun perasaan eta jadi jelema. Masya Allah. Urang ngaji, gajina gedek di mobil bae. Nu mantap di mobil bae atuh aing ngisi lantaran aing mah pan jelema gede, mah nyapruk-aprukan jeung jelema leutik. Ngajina di mobil, ulah kasinggung si anu ngaji di mobilnya terus bae. Emang aing teh nyaho-nyaho aing ge. Wae tel radio tuh keluar jangan tuh, ulah keluar sia. Di jero bae isin sia. Sebab awakna gede ya haji deui lantaran garasa jelema gede embung campur, tapi ilmu mah butuh hijab teh nu situ moal jadi jelema bener. Maksudna moal jadi kesayangan Allah. Sebab naon aya hijab antara dirina jeung nu sejen ka hijab kurasa aing mah pejabat, sugih, dokter jeung sajaban. Eta ngaleungitkeun kos kitu hese. Hese. Dipodoli diondang, lamun diondang kudu susah mah bebenya na ge flu. Aduh, tuh bisa hadir jangan keur flu.
kanu sugih mah pluge datang bae eta hijab. Aduh lain pudoli iyo pudoli nu seje ngan guru nama iya. Aduh Gusti Allah hijab ya cerita hijab ya eta mah contoh doang kurang ka Allah teh ka hijab ku macam-macam. Mentak udang di peting teh berat eta teh hijab. Ketika orang hudang barang deuleu jam 2 Masya Allah itu peting teh ya. Lamun urang haju mandi tahajud isuk meureun tunduh kebela jam 3 golepak deui hijab. Eta teh boga perasaan gitu teh aya di diri urang nu hijab ngahalangan. Masya Allah kan tas belangkeun hudang bentar ya jam 2 ya Allah ya Rabb dihudangkeun beureun ku Gusti Allah manan kitu ge aing kita tahajud awak aing nu Allah tunduh ge nu Allah burigas ge nu Allah kuat nu Allah urang jadi kosi ge nu Allah ya Allah ya Rabb mal pati-pati abdi hudang jam 2 lamun lain dihudangkeun ku Gusti eta mah nu gandeng-gandeng nu ngarobrol tama sabab doang jaloba jelema anu gandeng kagandengan ge teh hudang malah nutupan ceuli abdi mah ieu hudang gas abdi deuk pasrah ka Gusti Allah awak abdi nu Gusti dihudangkeun ku Gusti boga kuat Gusti menta abdi kakuatan ka Gusti nah beres insyaallah tunduk. Tah mah perwatakan sia tah mah urang rek urang tasblang sababna hijab tunduh isuk urang tunduh eta isuk besi tunduh hijab lah. Mantap picenan bulu bakal ngeunaheun ibadah. Udah hirup di alam dunia teh fana rusak. Contohna rusak ulah jauh-jauh kendaraan urang nu tadina bagus, ku hari 1 tahun 2 tahun jadi jorek. Bahkan geus masuk bengkel lagi, geus aya 4 kali 5 kalina. Jamelina tatadina kapan lain nu anyar nu bok-brok atuh ini mah bengkel deui nah si jago mogok. masuk bengkel deui batu jago larinya nama jago mogok si jago mogok namanya ku berikan eta. Si sariri heran aing mah nyararah obe ongko. Dah, iya belajar wicina cara manuk merak, abeh bisa nempo ka panon poe lain sakadar nempo panon poe tapi nempo aya nu nyieun. Urang nempo panon poe da teh inget kan nu nyieunna. Nempo bulan-bulan we urang mah pake bobogohan kan ku urang. Aduh aya nu nyieunna, tah eta nu mahalna. Ketika orang neuleuh awewe jore ya Allah ya Rabb ieu ciptaan Gusti jore teh cak nafsu teueun nu jore cak Gusti sebab untuk melengkapi wajah-wajah manusia cek nafsu urang aya nu jore nu dideuleu teh Gustina geus teu kadeuleu jorena ketika neuleuh urang Karawang ngagitek maha suci Gusti bisa eplok cendol gitu Gusti tolol sia mah nafsu kene bae ya dedeleuan urang mah dedeleuan nafsu geus ibadah lagi moal teu nafsu asal dedeleuan nafsu dedengean nafsu ibadahna pasti nafsu asal ibadah ku nafsu capek mal ngeunah tapi lamun geus teu ku nafsu bakal geudaheun ibadah nu tadi maca Quran teh saain doang cokolot baheula baheula ulah datangkan teu meunang sain acan atawa sajus beh kuari mah halang maca Quran berbet Masya Allah teu kadenge bismillahirrahmanirrahim balikeun cek pamajikan kacepetan halang cet dibaca henteu sih ka henteu balikeun Masya Allah karim teh contoh hayam merak ulah dibanggakeun ilmu urang
lamun dibagakeun ke masang bendera, lamun masang bendera bisa gadeukeutan ka pemerintah. Selesai. Oh sin jabar was, sin jabar salam, alif jabar lam mim pasamu wassalamu. Selesai. Asal kiai geus gadeukeutan pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ilmu tinggal ilmu. Kiai yayasan lain jore jadi kiai kocoran dana nanti pemerintah. Aya satu kebanggaan di dirina, yo aing bisa ngabangun, yo aing bisa hijab. Keur carita hijab, masya Allah. Lumantan kiai aya disebut kiai, sia ka aing mamang memang kiai atuh. Aing jadi kiai, batu nurutan sia mamang mamang. Palu sia ku aing. Eta karana nambahan bulu nu kos kitu. Teu bagus. Geus satu kiai ka mana? Tah kitu. Nang sataun kiai keneh bae atuh. Mama sih. Masya Allah. Aing geus sadakolot masih kiai keneh mama. Nukan. Terus kitu na tambah bulu hijab. Justru ulah urang lamun disebut kiai ka mana? Aing ulah kiai atuh buya. Siapa goblok berarti. Ulah kiai lah, mang haji ke daun bae lah aing manusia sebut kiai isin. Lamun dilembur keur dihormat mah ngariung asa jadi kiai beuh komo tukang ceramah. Dihormat gelas dage nu lain gelas bode lain leutik bode ong bode na gelas mbah na gelas datang ka hese nginum nage kudu make hadam dia teu bisa diangkat ku sorangan eta kan leuwih teuing tapi bangga bo aing jadi kiai kopi aya susu aya beh teh manis aya segala rupa komo aku bata mah akan ditawaran nanti bawa geus ku kiai teh aku maka loba bangga urang teh rasa jadi kiai di riungan kos kitu giliran bae aya masalah kiai gua saya jelema aju ditolak tolakna bara tolak 3 aju kumaha aju nyanana ngahiji bae mah hayang balik DB diruju bae ku ji keke masalahna kumaha nya jan itu anu ngamenangkeun di mauk mah tolak 3 jadi tolak hiji. Kaheula aja asana ngadenge surah mah 3 mah bain. Tapi itu kiai-kiai jeung mu itu 3 dianggap hiji bae. Aing kamari mah aing asa jadi kiai. Tapi barang aya masalah. Duh, embung aing dikiaikeun ieu. Kiai ieu nu maot aju anak eueuh nu maotna teh ieu teh salakina pamajikan geus teu heula anakna eueuh mamangna eueuh wana eueuh hartana loba kumaha tah kiai hartana ji atuh bawa bae sih ka dieu sial teh kiainya aing puyang jagetna ieu kabari mah asa jadi kiai aing bareng aya masalah hese tah jadi rarasaan jadi kiai teh lamun keur dihormat kira-kira anu nanya masalah mah masya Allah hes. Kiai, ya kalau boga wudu aya jelema boga wudu aju hitut. Itu batal. Nah, ieu mah hitutna keluar bukur. Eta si batal teh nya. Nyaho nya. Jadi kita mun keluar bukur mah wallahu alam. Kiai blon sama kiai. Seretan ngaranna teh mah tah bulu belajar cara hayam merak satungtung bulu nempel di awak urang dipamerkeun ketika aya jelema dibanggakeun ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ka Allah sakikituna we sakikituna bah rugi orang hirupnya sakedeung di alam dunia teh kabeungkeut ku urusan-urusan kos karitu naudzubillah min dzalik ieu teh urusan bebeungkeutan ada ieu teh bebeungkeutan jadi urang teh kabeungkeut ku urusan anu rusak
mending kabengket ku urusan bako nu rusak bakal ditinggalkan ini sebelah make kabengket segala rupa urang teh kos di talian we di dunia teh ku dunia henteu bisa urang teh ngaluncat tina urusan-urusan beungketan dunia rusak diri urang dikira ibadahna ka Gusti Allah. Nah hayang merak sakitu hebatna bisa nyabutan bulu masa urang teh bisa cabutan ulah dibangga-banggakeun Gusti karat ibadah ngeunaheun gara maca sholawat nikmat maca zikir ngeunaheun maca Quran nikmat salat ngeunaheun nikmat nyaritakeun ngeunah salat teh puyeng aing mah kiai cenah nyebutna ngeunaheun salat yang pegel jai mah ih tuh eta teh jawab urusanana aya nikmat zahir mata irung ceuli denge nikmat zahir aya nikmat ruhani mah eta tah nyambung jeung munyeuna eleh nikmat zahir ku nikmat ruhani mah beak kabeh masyaallah nikmat zahir mah kudu aya kesenangan zahir nikmat ruhani mah di mana bae di nu loba jelema keur sorangan penting berang ruhani balik ka nu nyieuna masyaallah nikmat tengah hiding keur kumaha iya kebanggaan piceunan hendak mal bisa tah pejabat mah tapi urang mah ieu jelema susah bisa pejabat mah ngaleungitkeun bulu-bulu jabatan bulu tahta bulu-bulu kebanggaannya hese keur ngajabat rasa aing aya bae pan aing teh ketua pan aing teh kepala pan aing teh mun jenderal mah pan aing teh jenderal aya bae eta hijab aya jelema nu susah naon nu dibanggakeunana nu mantak cak Kangjeng Nabi pang jelema pang bloon-bloona susah tapi teu ngaku susah eta bloon teh mah geus sarua jeung aki-aki geus kolot masih zina keneh bae bloon teh mah pang bloon-bloon aja ablaul bloon nah iya susah tapi bergaya sugih susah dengan rasa susah sebab naon atuh kunaon teh dipiceunan bulu geus susah mah mah susah geus nikmat ibadah ka Allah piceunan bulu-bulu urang hanas jadi kiai gede henteu menjadi ustad doang di lembur ge ju ku batur di ustad-ustad bangga urang geus selesai dah bulu piceunan teh keur cerita hayam merak hukumna haram